Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'a mubarakalana walidinika walinasi ajmain amin ya Allah ya Rabbal. Bab kedua tina sulasa wal maqalatu tasi'atu. Ari maqalah nomor kasalapan. Qala nyariosa Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam. Sumping malaikat Jibril, ya Muhammad, hei Muhammad, hirup anjeun, saur Jibril ka Nabi Muhammad, masih tak sakarep nu dipikahayang ku anjeun. Fa innaka, tapi ingat aya istidadan di. Fa innaka sanyana anjeun eta mayyitun bakal maot. Hiji tah pesan Jibril ka Nabi Muhammad. Wahbib jeung pek pika cinta ku anjeun Muhammad, masih tak sakarep maneh. Fa innaka sanyana anjeun Muhammad mubarikuhu bakal papisah jeung nu dipika cinta ku anjeun. Dua, wa'mal jeung kudu midamel anjeun pek perjakeun ku anjeun, masih tak sakarep anjeun. Fa innaka karena sanyana anjeun maji'u eta bakal dibales bihi ku itu amal. Salid. Malaikat Jibril masihan papatah. Anu mana bahasana ismasi tapa innaka mayyitun li anna akhirul hayyi mayyitun. Bahasana kira mau dilempeng. Muhammad pek hirup anjeun. Pek. Simpe baas hirup. Tapi ingat, mana teh bakal mau. Kaifatak puru nabillahi amwata. Summa yuhyikum. Summa yumitukum. Summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Asal eueuh terus diayakeun tuluy bakal eueuh tuluy bakal dihudangkeun bring tidinya. Summa ilaihi turja'un. Urang tinggal dina surah hadis ieu teh katampi ti Suhel bin Sa'id bisi pajarkeun doib di dalam mati sangeunana ngomong doib berita apa sangat baik. Wah sangat eta hadis doib jadi ulama aing mah daripada ti Rusia gitu ya. Ieu hadis ngandung kana wasiat bahasana ya Muhammad papatah anu kacida hebatna. Ieu teh ketika khitobna ka Nabi Muhammad otomatis ka umatna gitu. Ketika ayeuna ka Nabi Muhammad atuh otomatis ka urang nu ngaku eta teh ngaku kudu kakak percaya bukan ieu teh. Wayan bagi awas dikeun dina surah peryogi anak kopa kana yen kudu tetep cicing anjeun dina narima kana ieu papatah ti Jibril. Indaha mikir kana ieu papatah Jibril nu didugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad. Wakpatan kalawan sing tenang mikir mah teh ya. Jadi ulah bari barang akan heula nya. Engke barang dahar. Lamun barang dahar eta engke teh katutupan dah. Sing tenang cenah. Kumaha? Qala Jibril
is ae muhimman bahasa dia. Hirup anjeun ae muhimman, anjeun kudu mementingkan. P. Tola umrika sepanjang hirup anjeun. Pi hadhihi dunya ae pi hadhil hayat dina tempat ieu kahirupan. Jadi kieu Muhammad pek anjeun hirup di alam dunia ieu nu tempat kahirupan. Tola umrika sapanjang hirup anjeun. Nah ya sapanjang kade. Da panjangna teh aya kumaha idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun di mana bangna geus datang ajal aya nu 2 poe karek bubrag geus maot. Bahkan aya nu di jero rahim keneh idza ajaluhum. Aya nu sabulan, aya nu 3 tahun, aya nu 15 tahun. Idza jaa ajaluhum la yastakhirun. Ulah nyebut kieu anehnya pemuda keneh geus maot. Ari sia. Rumah tuh aneh ningali aki-aki rek nini rek aki-aki rek pamuda idaja ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun moal engke gering sok sanajan luncat berobat ke Amerika ari waktuna kudu modal manya modal dina harti berobat teu ngabogaan tapak bisa ngahalanganana Gusti Allah metik jeung nyabut ruh urang fi hadhil hayat dina ieu kahirupan. Naon ari hayat? Awas ya. Sifatun tujibu lil mausufu biha. Kade sing bisa ngamisahkeun antara hirupna nyebut hirup ka Allah jeung hirup ka urang. Lamun hirup ka Gusti Allah bahasana aya hayat ieu sifatun mausupun sifat tujibu bil mausuf sifat anu wajib kasifatan ku sifat hayat. Dina hartos hirupna teu aya kawitanana moal aya tungna eta ka Allah. Mana hirup tuh hirup aing kade hirupna hirup nu mana hirup kanjut tapi hirup nu nya curug keur kieu kikian pan hirup teh gitu kan beda tunggu aja aya balad oh ayana hayatud dunya. Ari hayat dunia naon? Hayatud dunya hiya mayus gilu al abda anil akhirah. Kehidupan dunia teh nyaeta di mana jelema hirup di dunia sok mopohokeun kana urusan akhirat. Nah, ya hayatud dunya. Engke kan dina Al-Qur'an. Aya bahasa wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Tepati-pati kahirupan dunya teh nyaeta perhiasan anu bisa nyilep kana urang poho bakal maot. Eta kamari mah aya istigol, aya goplah sanes. Betul. Aya hayatud dunya. Naon eta teh? Hayatud dunya teh nyaeta mayus gilul abda anil akhirat. Sok di dieu saha nu rek karek ayeuna jeung teh poho kana maot teh saat kabahasnya. Tadi mah eueuh. Sabab ka dieu rek ngarokok, rek ngopi, rek ngaji kabahas we jadi bakal ingat. Nah, tadi ketika istigol katungkul ku hirup tuh. Katungkul ku hirup. Seolah-olah dibere sehat teh poho kana rek maot. Sedengkeun sehat teu ngabogaan asbab bakal manjangkeun yuswa. Kam min sihatin mata bigeri sababin. Banyak orang yang sehat mati bari tanpa sabab. Dina harti sehat tengah bogaan tapak jeung moal bisa nganehkeun ka jelema nu geus apal kana takdir ti Allah. Aya anu keur ngalogat tunu nepikeun ka bobona sujud sahur. Dihudangkeun robin pana teu hudang-hudang. Ngalenyap ka akhirat. Heuh nya ton. Ngalenyap sakedeung hudang-hudang kumun karena kieu nya. Boy. Gini dia teh. Ji, aya hayatul qalbi. Hayatul qalbi manya eta ayyumna'a awas. Ayyamna'a mimpi lil ma'asi. Kade aya hirup ruh,
aya hirup jasad, aya hirup qalbi. Ari hirupul qalbi mah nyaeta ciri jelema nu hirup hatena teh bisa menyegah kana anggahotana tina ngalakukeun pamaksiatan. Eta hirup hate. Atuh lamun jelema nu keur maksiat hirup nama ngan naon Pak nu paehna. Nah itu. Wah cak cik 20 penting tang ngudi selot. Judi hirup teh. Hirup naonana? Jasad. Nah. Tapi hatena paeh. Los kayak gitu. Itu tajam. Kemana Ka Serang. Naon? Ngalongo. Ka Serang. Aya bonteng batur. Di paok tadi mah hirup. Kalau ningali bonteng ngagulantung geus ku Allah cek setan teh. Ditemak ku setan tak kana naon? Kana kolbu. Wani we papau, modar hatena. Itu lopong jeung kurupuk jengkol heula. Sok ngobrolkeun pengalaman. Itu hayatul qalbi. Jadi bisi kategorikeun hirup jeung teu hirupna hate seseorang dapunten demi Allah nu disebutna hate dako ikul kulub nurun rubaniyah mah eta mah moal bohong kumaha. Sok sanajan ditutup kuna naon cinte. Entrep resep ka awewe geus mulai kahalangan teh. Entrep resep dunya geus mulai kahalangan. Geus. Ieu mah anger. Ieu mah hirup. Tah nu paehna mah ieu. Nah, ieu na meureunnan heula ulah-ulah nu geus taun ka tukang lah. Coba teuing eta mah goblokna. Ayeuna mah nu poe tadi we lah. Hate orientasina loba kana taat, loba kana maksiat geus kitu. Tah, antara taat jeung maksiat berarti urang teh keur naon? Lahyaya walayamut. Teu hirup teu paeh. Setengah-setengah antara ada dan tiada. Jadi hayatul qalbi. Sadar eta mah. Da terus-terusan naon? Papangi jeung Allah eta. Disebut mau bonteng gur tadi. Hate eta mah ngaku we. Dak sabujis ya. Ka warung bala-bala sia. Opat pada genep. Hate eta mah mangga bohong. Hirup ngan di luhureunna nata geus terkontaminasi. Matak aya lubab, aya kolbun, aya dako ikul kulub, aya nurun rubaniyah. Eta nu sok leuleus hate geuning. Ningali indung capeun tas dicarekan kamari kerteh hate eta. Hate eta tah. Urus eta teh unggal poe ngaraweweh. Terus itu hayatul qalbi. Katilu ayah hayatun nafsi. Harokatin nafsi tabiun alamah ya. Ari harokatin nafsi mah usik ketika aya kahayang. Hayang dahar na cicing wae. Eta mah harokatun nafsi. Nah, urang sampurnakeun. Ketika urang dibere kahirupan ku Allah, aya harokatul qalbi, aya harokatun nafsi, aya harokatul akli, hayatul akli. Hirup akal, hirup hate, hirup nafsi ketika hatena kitu atuh tingkah paripolana bakal sadar bahwa eta nu hirup bakal mau. Itu. Nah iya hayatun nafsi teh harokatun nafsi teh na usik arudud gitu harokatun nafsi. Betak anu teh udud-udud bapak Aduh bisa nyaran tahlil kan itu. Tos. Ijitah. Jadi isma syi'ta, awas aya makna istidadan kada ieu. Hei, persiapkeun. Maneh nikmati hirup di Mulyasari.
di Indonesia, di Jawa Barat, silahkan mana hirup. Dan ingat, marane teh bakal mau. Cik kamari teh nih. Kunaon orang jong teuing katipu ka jebak ku hirupan. Bahasana yaman bidunya hustangol qad gorohu tulul amal lalu bangalamun lalu balamunan loba hayang teh geus mulai ngageser karena status orang bakal mau geus bakal poho dumatak lamun tingkatan tinggi mah mun aya kabungah teh sok rada reuas bisi poho eta kabungah mohokeun karena status urang bakal mau. Pok we geningan si Abdul Qadir Jail yang lima Gusti upami sehat jeung nikmat ieu matak ngageser kana status abdi poho ka Gusti abdi teu ridho eta kanikmatan hirup dibikeun ayeuna. Ayo urang teh balik. Di akhirat poho kanikmatan itu apa? Ayeuna di udag-udag teu kapanggih. Nya. Ya Allah ya kali. Hiji tah isma syi'ta fa innaka mayyitun. Maut sifatun wujudiyatun khuliqat di dalil hayat. Awas naon eri maut. Maut teh sifatun wujudiyatun sifat wujud. Khuliqat nu didamel ku Allah di dal hayat lalawanan hirup. Nah ieu mah berarti mustahil ka Gusti Allah naonana. Mautna atuh wajib naonana? Hayatna. Ai urang wajib naonana? Wajib naonana? Pantes hirup, pantes mau. Ngan lamun di udag masalah hayatna nu mana heula? Hayatul ruh, hayatul qulbu, hayatul nafsi, hayatul akli. Gitu. Dos. Aya maot cek istilahna. Naon? Mufaraqatun bainar ruh wal jasad. Dicabut naruh antara jeung jasad. Tah nu batak ieu mah tina sirah kana hulu nu kaciri ayeuna tah nu baroga eta basar eta mah. Nu ketika kembali kana taneuh bakal balik jadi taneuh deui. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarotan ukhra. Tina taneuh urang dijieun kana taneuh urang dibalikeun. Tah ieu nu jerentul ieu teh baru engke. Tapi dan maca sholawat wayah kieu ya. Jadi moal buruk engke mah. Amin. 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 Engke lamun aya nu maot 3 bulan gali. Gali. Oh gawe sih teh. Wamal hayatud dunya illa mataul gurur. Naon ai gurur? Sukunun nafsi ilama yuwafiku anil hawa. Ari ngaran gurur teh tipu daya teh betahna hate kana perkara nu tumiba kana hate tina perkara nu dipikayang ku urang. Awas. Mun boga motor aing rek rajin puasa. Aing boga motor, da teu puasa-puasa. Mun boga kabogoh aing rek puasa, ngeunah keneh puasa, ngeunah keneh boga kabogoh. Boga kabogoh geus kageser. Gurur teh. Naon sababna? Sabab muwafaqohna metukanana kahayang sesuai jeung hawa nafsu. Eta gurur. Ayeuna hayang ngaji, ieu mah lain gurur atuh. Lapar aing geus salat, hayang salat. Halusnya lapar, waliullah eta. Jauh. Contohan si Adit. Goblok si Tony. Itu tonda. Sukunun nafsi kergegeroh torojonu transfer. Eta ujung poho tah. Ku aya transfer ngeunah. Atuh penting-penting aya nu transfer atuh. Munang 800.000 batur maharees. Dak teh 800.000 geus aya di dieu. Yuafiku al hawa. Ieu Gusti nu hayang dipikahayang. Efek teh isuk teh gegeroh teh. Oh, baru transfer tah. Geus mulai tah.
Gurur. Kade ulah kajoba ku kanikmatan. Nos. Iji tah cek Jibril pek anjeun hirup hei jamaah malam rebo. Tapi ingat maneh teh bakal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nu awak-awakan bakal nu penting mah teu pai hate geus lah. Ai teu pai hate mah un kieu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, lamun hatena geus ridho di alam dunya kana parentah ti Allah teu mantogna tenang nu kitu. Urang mah pan dibere leungit 2 batang ogen atawa rokok ka jejeku adi parato pan rudatna beak pada eta. Komo kutak dilago. Goblok anjing sia teh. Rokok. Erek balik tenang kumaha atuh. Jadi kieu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah wahai nafsu anu lembut. Ti ayeuna bangunna. Mana ti antarana sing pinter ridho karena narima ketentuan ti Gusti Allah. Eta. Tenang. Kebagian bangsos tenang. Kabogo mutuskeun tenang. 74 kana AO diputuskeun ku awewe. Cekal tasbih nepi ka hipu masih. Aduh. Hiji tah gurur nya ulah katipu. Ayeuna ngariung seseurian isuk mah pan digotong da pasaran. Buka saha? Maneh nu ti heula aing paneuri atau aing paneuri sia ti heula? Baiklah, pilih. Hiji kullu nafsin dha'iqatul, setiap napas-napasan napas teh berakan mati ngan pepeujeut. Awas nurun rubaniyah eta hate urang mah ulah nepikeun ka pae. Pepeujeut. Ji 2 saur Jibril. Wahbub masita. Dineke. Gaduh karesep? Gaduh karesep? Gaduh hobi? Pek usia. Los kadinya. Sabebasna. Pamajikan gulung letak usia. Imah letakan. Mobil letakan. Kabogoh. Wah. Masih takku masih ya. Silakan, itu cek Jibril silakan. Di dia, di nalugot, wahbub masih tapa inna kamu paroko. Sakabeh nu dipika cinta, mu parokobi, bakal papisa. Separuh napasku ada di kamu. Nepugu mah awewe nggak mau, sia tahlil. Wahbub masita silakan cinta silakan. Juyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Gitu. Jelema teh dibere ka cinta ku Allah. Ka cinta pe. Tapi ingat, nu dipika cinta ku maneh bakal papisah. Mana? Hiji atawa sa mun eta mah di barawa ya pamajikanana ka dieu ngeras standar akur elingna. Dari awewe mah babari teh elingna teh goblokna teh kan. Awewe zaman jahiliyah. Ayeuna mah beuki pohara. Salaki bakal ditinggalkeun ku pamajikan bakal ditinggalkeun ku indung bapak bakal ninggalkeun anak-anak ditinggalkeun ku indung bapak. Tuh. Anak, wih, eta anak lu tukang nipu tah. Awas. Kan pada didinya ge loba gini.
loba nu diparengkolkeun indung bapak ku akibatnya nu teu meneran kanu jadi anakna nu akhirna anak ngajebak mengkolkeun kana status kamuliaan indung bapana ku nu jadi anak. Ya budak rek disamper ku babaturanana da peutingna teh buritna teh les jang ayeuna mah eskul geuning nya. Ari STPI school tiis. Anak anu sok eskul mah parana sendiri. Sepak gitu. Awas. Ya Allah ya Karim eta anak nyaah teu meneran disamper ku babaturanana teh tah ngaos burit. Ih cenah karunya capeun tuang puteri mah. Mungkin ngaosna bade modal. Nyaah ngan teu meneran. Kan aneh tong hilang. Eta anak bakal ninggal. Bahkan naudzubillahi min dalik teh ada. Fitnah ge bisa bijil ti anak. Nepi ka cintaku. Awas si lalaki ya bapak-bapak to'atun nisa nadamatun. Diumbang ambing ku awewe teh pinalang saeun teh. Bahasa ieu mah susis. Suami sikit istri. Tuh yeuh cokot bawa dipolototan terus ku salaki teh sumuhun dawuh. Tapi kan wae eta. Jadi waliullah eta teh. Aya jang. Aya Abdullah eta teh ngalinten teh dicarekan ku saha? Ku pamajikanana. Udang sare terus dipolotot. Dibentak ku sana. Kan ieu erek ngangkat derajat waliullah lalaki nu sarieun ku pamajikan ya. Ari pek teh unggal poe dinikmata dicarekan terus tara ngalawan teu cara urang. Pamajikan ngaliwat langsung bebentak teh urang mah leungeun nu bertindakna teh. Eta teh lain lalakinya. Ari pek teh naha. Anjeunna teh rada aya lelah salih. Ngalih ke masjid itikaf aya rencanganana 8 urang. Aipek teh nu 8 urang tawasul kunami Abdullah nu sok dicarekan ku pamajikan. Ya Allah abdi ngadoa ka Gusti tawasul kunami ieu. Bari teh terangeun eta teh seorang waliullah. Kayak itu cenah ngaran nyebut ngaran urang. Ngan kabeneran anu 7 mah ngadoa teh nu 7. Tawasul ngadoa plak aya maidah. Cukup 8 urang. Ngan anu ieu nu hiji nu sok dicarakan ku pamajikan. Langsung ngadoa sadesaeun turun daharna. Ari pek teh aya nu terang. Waya Abdullah. Ieu. Gusti dening abdi teh dipuji geus mulai kan. Abdi dipuji ku nu 8 urang tuluy loba dahareun anu hasil tina asbab doa abdi ngageser kana katana da balik deui ka imah mending keneh dicarekan ku pamajikan daripada dipuji ku batu. Minimal eta we hayang waliullah Mang Deni. Pan urang mah dicarekan ku pamajikan teh cicing di rona. Di patrol bari gaple. Dar gaple eleh. Begini we. Ya Allah ya kali. Anak kedua indung bapak bakal ditinggalkan orang. Terus harta, harta. Eta harta nu digegembos kurang, dikekewak, jadi korek ya kan. Modar we kahkan henteu. Kacodako gendel. Nya. Aya malam ayeuna masih balaleunghar kabehnya. Terutama beunghar teh ya. Pangkat teh bakal ditinggalkeun. Mereka kedemes teuing atuh kan harta pangkat teh. Kunaon napikeun ka silih tumpah darah. Silih baeudan. Kompanyeuna mah engke 2024 paseana geus ayeuna. Goblok. Nya teu? Ngusilih fitnah, ngusilih abu. Tuh. Ya Allah, ya Karim, pangkat. Terus, turunan. Tah. Min mata idunya wungkul. Ngan si ngemut ketika orang tos maut.
tadi teh naon wahbub maksita fa innaka may mufarraqobi urang bakal papisah jeung perkara nu dipika cinta ngan kade ketika urang maot teh tilu nu nyampeurkeun teh nu nuturkeun teh hiji keluarga mudah-mudahan keluarga urang ketika urang maot sinyaah ka urang amin kadua harta marangan katilu amal ketika geus beres dikubur nu dua mah balik deui keluarga jeung harta balik anu nyesa naon tinggal amal ayeuna tinggal naon tinggal proteksi tinggal introspeksi amal nu mana nu bisa marengan ke urang di akhirat tinggal gitu sok we urang timbang keluarga pamajikan bahkan wah ceurik maot urang salaki bunga sih kayak kawin deui ya Allah ya kali eta imah nu badag mobil nu loba perusahaan bakal ditinggal ngan lamun dipake hade ayeuna mah insyaallah moal jadi fitnah ieu mah indung bapana maot der anakna parasea parebut warisan naudzubillahi min ji wahbub masita fa innaka mayyit pek pika cinta fa innaka mufarraqo pek pika cintaku anjeun naon bae perkara ngan ingat nu dipika cintaku maneh bakal papisah. Dan mudah-mudahan urang cinta ka Nabi, cinta ka Allah, cinta ka para sahabat, cinta ka ulama, cinta ka jalmi-jalmi anu saroleh, almar'u ma'aman ahab. Isuk jelema bakal babarengan jeung jalmi nu dipika cintana. Ngan ulah salah neuneun cinta. Bisi cinta ka ahli maksiat, isukna teh bareng jeung tukang maksiat. Lamun urang ngariung cinta jeung ahli ibadah, isukna teh bakal jeung ahli ibadah. Mudah-mudahannya urang sing sasarengan ke di akhirat sareng guru-guru urang sadaya. Wahbub masita fa innaka mufarraqo. 3. Wa mal masita fa innaka majibih. Pek perbuat kumaneh rek maksiat rek taat. Pek bebas. Tos ngaji reboan ayeuna pek rek judi ge pek. Rek taat pek. Dan ingat, pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sagede buleud katuncar kahadean urang demi Allah ku Allah bakal dibalas. Demi Allah ku Allah bakal dibalas. Katuncar, bubukeun deui katuncarna. Keprulan katuncar nu dibebukeun kahadean sagede kitu demi Allah ku Allah bakal digedean jeung bakal digantian. Komo atuh teh aya komo eta. Kamaksiatan gen kitu. Punten. Kan dia masih jadi motivasi. Di akhirat ketika rek dihisab aya hiji jelema can pernah ningali amal soleh di dunia. Can pernah. Begitu dibuka Anda otakna can pernah mikir hayang hade licik we na otakna geus we licik geus lumpat kana panon can pernah panonna kaluar cipanon ku pedah maksiat nu aya teh ningali video porno aya awewe di tataranya ngaliwat lauk. Allahu Akbar. Debutna teh komo bari disorban lejeki anak coleh. Eta panonna can pernah ditinggali tafakur, tadakur, tasakur. Lumpat kana carehang, dikodekan ku malaikat can pernah ningali jeung ngaluarkeun naon bae perkara pihade. Dikulik. Leungeuna dikulik
leungeun kenca katuhu napikeun ka hana dan ketika ku malaikat katingali dina hatena tuh tah nu tadi teh nurun rubaniah begitu dibetot manehanana pernah ketika menjelang rek balegna ingat ka Gusti Allah. Urang apa ti SD Badungnya. Allahu Akbar astagfirullahaladzim. Bikin kamoda. Eta dibuk baku malaikat efek aya titik sinarna dibetot aya sakali ingat ka Gusti Allah. Kumaha geus kitu? Gusti, teu aya sinar ieu kaimanan. Aya kantos aya asma Gusti lebet ka dieu. Kumaha Gusti eta? Teuneun ieu mah dipisahkeun. Ngojay heula si Langgang. Kemana toh? Kemana toh? Cibulan. Tinggal ikut. Eta teh sadikit. Entak mudah-mudahan iman nu aya urang engke sing bisa jadi penentuan penyelamat urang sadaya. Ama yakin. Pamaya mamis qoladat rotin khairayar sedikit apapun nu matak ayeuna meumpeng hirup sing loba nyeun kahadean teh paduli ku batur disebut ria mah. Dan nu apa ria jeung teu ria mah Allah lain hancib. Ini balago cenah ngaji cenah hayang kapuji kajeun toni sia. Dan nu apa ria jeung teu ria mah saha? Allah. Mata krek sodako sia menyebutkan, "Yo urang ka neraka." Tuh geus we di dua kali mana teh geus jarago. Ada halus tah. Buka halus tuh kagak roblok. Yo, mata ieu pamaya mal miskol. Hei silahkan anjeun beramal, berbuat apapun. Fa'il maf'ul kan. Objek, subjek, predikat. Ketika ayeuna urang pagawean nu dipigawe sedikit apapun kehadean bakal dipentak pertanggungjawabanna ku Gusti Allah. Dugikeun ka ayanya nu nyalametkeun naon lauk kajempet ku akar. Amal naon maneh baheula di dunya Gusti abdi pernah nyalametkeun lauk nu kajempet ku akar. Sasaksina taroskeun we ka malaikat nu cicing di laut. Tadi ka surga meureunnan 6 tahun deui meureun. Aya kahadean eta da disalametkeun ku Allah. Komo lamun nya dapetkeun jelema. Nyalametkeun lauk oge geus gede ganyana. Komo nyalametkeun manusia. Man ahyan nas. Siapa orang yang memberikan kehidupan manusia? Pakaan nama ahyan nas jami'a. Ku Allah bakal dibere ganjaran seperti hitungan jelema nu keur hirup ayeuna. Salaki ka pamajikan. Eta teh ngahirupkeun jelema teh. Indung bapa kan jadi anak, dunungan ka karyawan, anak buah, rakyat pejabat ka rakyat, kiai ka murid. Lamun aya eta ge kiaina. SBA kiai teh. Babana kikiayan. Kali dia teh kikihan nya. Allah. Tuh. Matak hiji pesan Jibril istidan. Ieu teh bahasana. Kieu beunang urang lempengkeun. Jang, ece, Kang, geura persiapan. Maneh teh ayeuna hirup. Pek singareuna hirup. Tapi ingat, maneh bakal mau. Pasti jeung jangan ditakuti. Ulah sieun maot ulah. Lamun sieun maot berarti geus nolak kana takdir ketentuan ti saha? Allah. Sing wani. Diberi nyeri rieuh oge lah boga program isu geuning. Aduh aing bisi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hiji,
2 wahbub ma syi'ta fa innaka mufaraqah pek pika cintaku anjeun naon bae perkara ngan sing ingat bahwa nu dipika cintaku urang sadayana bakal terpisah dan bakal terpisah atawa kieu nasibna atawa urang ninggalkeun atawa ditinggalkeun sakitu. Matak lamun dina bobogohan lah roya rayu teh ulah gelo-gelo teuing separuh napasku menuju si eta pae gitu. Jadi biasa-biasa we nyantai gitu nyantai khairul umur ausa 2 3 wa mal maksi tapa innaka ma'zibih berbuat sekeinginan kalian silahkan tapi ingat amal nu dilakukan ku urang bakal dipenta pertanggungjawabanana. 2 jadi pesan ieu Jibril teh kudu aya persiapan. Ta ieu ge meureunana urang salah sahiji mengisi aktivitas persiapan urang maot. Nganu penting ulah maot hat. Begitu. Ya. Ya tos. Wal maqalatu stasiatu tina maqalah nomor 8 ieu teh menandakan bahwa tina 3 perkara ieu urang kudu persiapan dina hartos kudu mempersiapkan mental spiritual keimanan katawakalan kasobaran katafwidan katasliman kayakinan ieu persiapan da geuningan teh saeutik ketika jelema anu papisah jeung perkara nu pika cintana nepikeun ka milu putus asa. Itu hati-hati. Putus cinta gantung diri. Allah. Naik tower. Tekenging lah, tekenging. Matak persiapkeun imana, persiapkeun sobarna, persiapkeun tawakal, tafwid, taslimna, ridona. Insyaallah naon bae perkara bakal tetepi karena puncak ngeunang ridho na Gusti Allah. Tos sakitu lah. Wal maqalatu asyara qala Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satun nafarin yudilluhumullah kaisuk bisi aya jelema nu kacaanganana isuk di alam mahsyar inung suku bungkul. Aya minum suku unggul kayak tiup katiupa kan kayuhan di alam mahsyar gitu. Ngasup kas jumaahna 1000 engkenya. Jadi 3 perkara nu bisa nyuhan di tengah-tengah urang sareng matahari teh jarakna teh 7 sakumaha banjangna siku urang ayeuna. Jadi sakieu matahari bakal deket, tak isuk bakal kayuhan ku 3 perkara. Tapi lu perkara teh hiji salah sawios syarat jeung naon Allah bakal ngajadikeun sarana iuhna engke di alam mahsyar. Mudah-mudahan da urang di alam mahsyar sing ngarumpul kabeh. Amin.